Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkeun ka sadaya para pangjajah sareng pamilon sarta asan ieu sawalah hayu urang panjatkeun puji sinaran syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos parantos masihan rahmat sareng hidayahna ka urang sadaya. Margi urang tiasa kempal dina ieu sawalah nyaeta Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepangkeun Ustaz Abdi Reja Aditya Adriansyah ti kelas 11 IPS 1 di dieu simkuring nganggem pancen janten panubu catur ngahaturkeun nuhun ka sadaya pangjajah sareng pamilon dina ieu sawalah sarta acan diawitan ieu ayo urang aosan ku bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjajah nu simkuring dipika hormat sarta acan nincak simkuring bade nganepangkeun para pangjajah anu bade ngadugikeun kamandangna. Nu kahiji aya Asep di Majalengka bade ngadugikeun pembacaan ayat Al-Qur'an. Anu kadua aya Lydia ti Majalengka nu bade ngadugikeun shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu katilu aya Salsa ti Majalengka nu bade ngadugikeun sambutan panitia penyelenggara. Nu kaopat aya Bapak Mulyadi salaku guru pendidikan agama Islam nu bade ngadugikeunna pangajar. Anu ka salajengna Pak Didin salaku guru sejarah di SMAN hiji Majalengka. Nu kalima aya pembacaan doa nu bade didugikeun ku firman. Para hadirin hayu urang awitan ieu sawalah kanggo mungkas waktos. Anu kahiji nyaeta pembacaan ayat Al-Qur'an. Disumanggakeun ka Asep anu bade ngadugikeun ayat Al-Qur'an. Hatur nuhun ka Asep anu tos ngadugikeun ayat Al-Qur'anna. Mudah-mudahan ayat tadi kanggo bermanfaat untuk urang sadayana. Anu salajengna nyaeta shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu bade disanggakeun ku Lydia. Sumangga ka Lydia nu bade nyambutkeun shalawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun ka Lydia anu parantos supados shalawat nabina. Mudah-mudahan urang sadayana cinta ka Rasul nambah. Nu katilu nyaeta sambutan panitia penyelenggara anu bade didugikeun ku Salsa. Sumangga ka Salsa anu bade ngadugikeun sambutan panitia penyelenggara. Hatur nuhun ka Salsa anu tos masihan sambutanna. Anu kaopat nyaeta Bapak Mulyadi anu bade ngadugikeun pangajar kamandangna nyaeta Maulid Nabi di agama Islam. Sumangga ka Bapak Mulyadi dihaturkeun. Hatur nuhun ka Bapak Mulyadi anu tos parantos ngadugikeun kamandangna dina Maulid Nabi. Maulid Nabi dina agama Islam nyaeta lahirna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawa disebut dina Rabiul Awal nyaeta di kalender Hijrah. Salajengna nyaeta Bapak Didin salaku guru sejarah di SMAN hiji Majalengka. Sumangga ka Bapak Didin anu bade kamandangkeun pangajarna. Hatur nuhun ka Bapak Didin anu tos masihan pangajar Nabi dina sejarah. Maulid Nabi dina sejarah nyaeta perayaan di masyarakat Indonesia. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di sejarah nyaeta tradisi anu berkembang di masyarakat di jauh. Secara substansi peringatan ieu teh nyaeta peringatan anu kagembiraan atawa panghormatan ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo mungkas waktos ka para pamilon saka bisik aya patarosana. Hatur nuhun ka saderek Imam Anwar Fauzi anu parantos ngadugikeun patarosana. Sumangga ka Bapak Mulyadi anu bade ngajawab patarosan ti Imam. Hatur nuhun ka Bapak Mulyadi anu tos ngajawab pertanyaan ti Imam. Leuwih hade lamun urang tiasa ngadugikeun salat atanapi ibadah di Maulid Nabi ieu supados urang dibere keselamatan di dunia atanapi di akhirat. Acara anu terakhir nyaeta pembacaan doa anu bade didugikeun ku firman. Sumangga ka firman anu bade ngadugikeun pembacaan doa. Hatur nuhun ka firman anu tos ngabacakeun doana. Mudah-mudahan doa urang terkabul. Amin. Hapunten bilih aya kalepatan kekecapan abdi anu teu ngeunah didangu kanu manah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.